awak ngalari bukan kesempatan goblok kemari menikah ini kenang manuk sugane ngalah manuk menang oksai bisa dijual jangan budak maksa sugane menang manuk halus manuk oksai kenang manuk ada awak kemudian sugane goblok sayang kamu udah kurang tapi kau udah aku beban baik cocok cuaca kieu mah yang nemenin manuk wah ini kira cacing dia ieu dia mah kudu dibawa ke rumah sakit. Kena. Aduh, pokok deh. Teknikan kurung. Bikin lah kasih jarwah. Kamari nganterkan kurung tendo podo wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanang manuk si gakieu butuh mending budak mang kawinkeun ka urang teh kurang pangnieunkeun tina baja yang sebagai lantai eta kurang mah yang 4 lantai. Nah siap tapi syaratna naon sok syaratna nyebut heula kumaha tuh ada apa masalah wae mang manteu ke incu urang amun eta bakal cadel sarua embung muka incu cadel serdemang akhirnya gaya make laken make kasapanon ini kanang mamuk geus mang daripada disiksa deui kurang mending geus budak mang ka urangkeun kawinkeun moal hayang cocok menyebut tuh kurang kumaha urang ganteng kieu nyaarna spesial si jalma si cacingan euy sugan ek nyeun dipaseaeun intip keur di dieu Mang Jarwo ngamak ieu aduh ieu kebejana ini oh mang topi uge orang mamang mahal maka pedagu mang mah 15.000 ya batu aya merekan kene jadi lamun teu lunas teh itu kurang tek dibalikeun deui ka tokona aya merekan mah naon baueun atau make eta teh teu mah atuh ganteng kieu ganteng kieu mah aya bau wae mang di mana bini wah Ngus kabut teh ngus aduh pingsan tuh Wes bikin udah mang ke urang. Oh, ka dibikeun ka maneh tuh urang mah ganteng tuh daripada si
cacingan itu tuh. Mana bisa nyebut arnya? Dok lebat. Katanya. Tuh, cocok tuh. Cocok. Wah, mah kumaha jalma itu tuh pingsan. Baik. Si kutu kupret itu mah. Antepun baris, nak rasaun. Nah gue gulutukan tuh pingsan ngogoler. Agen lah itu mah. Oh antepun udah marah-mah. Udah marah. Nah emang kayak gitu. Bisa nyiksa deui. Nah kamari mau gak dinyiksa. Berat. Ayo ah. Ayo. Aduh. Naon, Mang? Kadang manuk urang rusak ieu kunaon ieu. Wah, paling ge Mang ieu mah ku si budak cacingan teh gini. Geus pasti ieu mah. Wah, ieu sekutu kupret ieu. Pasti geus Bikin masalah lain. Ya ampun sekutu kupret ieu aduh ampun pisan. Lah, teruskan ke dieu. Pusing kenang manuk rusak balik baean. Wah, teh. bau sumut. Oh, kumaha situ bisa naling deui. Isu nu nyebut ka ditu. Mana? Didinya Ayo atuh sieun bakal sudah. Oh, sieun mah teh gebugan. Tamang didinya. Mana? Putra besar kabuta. Oh, bencang. Bener. Berarti Bae. Bukan amannya. kemana jelma tadi? Kemana jelma teh? Aing dendam ya. Dah, manuk nak aing lepaskeun sia. Bohongan. Manuk nu aing dileuweung di alaan. Lepas ke dia ngebat tangkalan. Ya, manuk bebas ya mana? Ya. Dadah. Tuh, pan ngeunaheun manuk teh teh. Lepas naon dia ayeuna ieu. Dah, aya kahet wae nu beunang di talian sia duanana. Kemana kira-kiranya? Kali itu pastilah. Anjir. Anjir darat dia euy. Anjir. Iraha orang kebeliut kieu euy. Sahannya. Yes, tulis kieu euy. Bogoh aing euy. Ngajaran bae urang ngajaran mau dosa. Jadi gitu kan. Tahu kan maksudnya? Ayo boga lagi mana? Bukan dua admai, ya ini sebatas normal itu si Mr. Bean. Kubukuhan itu anggar we jeung eta aja sih mang. Mang sate mang jarwo.
Ay di talian siya. Pun ay bukan tali. Mantap. Aduh, awak nyari video disiksa dan cukup kereta. Ikut video. Kata muncang. Moa, ada buat mana juga muncang. Tuh, kamu tuh juga buat muncang, anak orang dibikin ke mana? Ay sekarang ganteng video. Ah, ngomong-ngomong, kamari, menang tuh tuang pijat teh, ongkok pijat. Semenang. Cuman menikahnya juga mang jarwo sekali ewa kerek mijat. Ah iso. Sok pijat heula. Iya mang nyari betah. Sok pijat heula mun ge. Mana tuh? Ah semenang kasar mang leungeun. Dan tukang macu atuh leungeunna ge tuh hade bari 1 2 3 4 5 batu alina ge. 5 batu alina ge otak nggawa di tukang macu ge. Bajet diganggu cukup pret ge.